Contoh di ieu lembur aya ustad. Ustad mah apaleun ilmu tajwid, ustad mah apaleun ilmu faraid, keur babna waris, eta teh fardu kifayah. Kawajiban keur sarerea ulang lembur dieu ngarti tajwid, ngarti faraid, tapi cukup teu kudu ngarti kabeh, kawajibanana geus punah ku pedah aya ustad nu ngartieun. Hartosna engke di mana urang warga butuh kana eta ilmu tinggal sumping ka pak ustad, teu kudu ngaji ti mimiti nepi ka anggeus. Gue ustad nu ngarti ilmu tajwidna teh pindah eueuh di dieu, duka pindah desa, duka pindah kecamatan, duka pindah kabupaten, duka pindah alam. Namun pindah alam berhenti alam dunia, pindah ke alam barzah mau. Berarti di lembur eta eueuh nu bisaeun ngaji tajwid, eueuh nu bisaeun ngaji faraid, doraka kabeh. Nu balig mah jadi ayana saurang ustad di hiji lembur geus nanggung kawajiban sakabeh warga masyarakat ku pedah ustad mah apaleun ilmu tajwid, ilmu faraid jeung sajabina nu sifatna fardu kifayah.